mikiran naon sih? MTK tuh sih butar mini. Lain ya kayak bahasa Sunda. Oh, benar. Marane tugas cantik sih. Cantik. Udah yuk mewah. Maraneh ka dieu. Sih, salah sisna. Geus sabaraha kali maraneh ngalamar? Ada kerja jalan 3 likur sabab jalanna teh sae. Sekolahna meniriu asana teh raja wae. Meli acuk meni sae, melina di pasar lama, marane ngalanggar wae, urang mah capek negurna. Naon nu ngajadikeun kuring kudu ngilu campur aja. Pas penting teu bisa sare ku sabab mikiran si eta. Abdi ge nungkurna capek, sok we urus ku didinya. Nah, di mana saya bisa turut karena peraturan sekolah. Sepisahnya gimana tuh yang ngelanggar supaya setiasa ketemu sama ketua OSIS? Nya meh sering papanggi. Dasar kata. Urang mah ngagaing sanajan bisik-bisik. Sok aya nama kasiswaan. Ngalanggar deui main papanggi ketua OSIS. Isuk-isuk main catur, main aja Kang Yana. Mana teh asa diatur, karunya tuh OSISna. Naon atuh naon? Teu ngalanggar deui yuk. Kembang culan daun sereh, kembang saga, tim dom-doman, kapok-kapok jadi jalma teh dipanggil ku kasiswaan. Tekunan naon, mana ketua OSIS nu kasih teh? Poe Minggu balik mana? Balik Makassar, padang keur geura. Bae we pada kitu batu. Kalau tutut di sawah teh alat apa culayakan teu bosan yang marane teh dipanggil ka kasiswaan. Merasa tiasa ngomong doan gedinya. Aya naon? Aya naonnya? Cengek lada pisan ulah hilap minum heula, Kang teh mah kasih pisan abdi bogoh ka didinya. Salasa ka Jati Tangor, motong ngajol-jol eureun. Mana teh jalan nu Bagor, abdi teu bogoh ka anjeun. Terasin kuring kudu kumaha meh anjeun resep. Kuring mah terus ngomong naon eta sok aya nama buktikeun heula. Kang Yadi ngajual kaca, hargana 7.000. Kumaha atuh jadina, nah beungeutna kos kitu. Ditolak cenah mah bandel. Nuhun ayeuna mah, anjeun kudu jadi zaman bager. Tah kitu geuning rapi. Penting-penting dahar jeung bawal, isukna dahar jeung tutut tak kitu atuh ti awal jadi jalma anu nurut. Liburan indit ka sawah, di sawah aya si Deki nyahampura ti urang mah, engke mah teu kitu deui. Nya punten ayeuna mah abdi sareng rencangan bade taat aturan. Ya bener. Kumaha urang geus taat aturan cenah? Tah kitu atuh rapi. Sok aya nama hayu urang ka kantin. Saha wae. Duaan we. Ya udah. Nah, eta jadi deket. Sabab jalannya jelek. Sabab jalan naon sih? Gua enggak kuat kalau ada. Dia bilang aya naon gak sih? Kang Yadi. Reva dulu. Nyendit ka sawah di sawah si Jeki nyahampura ti urang mah. Manu nurut. Liburan nyendit ka sawah di sawah si Jeki nyahampura ti urang mah. Ada jeung tutut tak kitu atuh. Kang Yadi ngajual kaca, hargana 7.000.
I know gold is not enough.